sudo jadi. Ada kerenan mana? Men, kemana wae kali atuh? Rek naon nginjem duit? Alhamdulillah, panggilkan sa agami. Kumaha? Maneh ka duit we jeung duit. Ai didinya kemana wae men cager? Cager alhamdulillah aya we di imah yang panggil jeung si Aldi euy. Ai didinya teh nyaho kitu. Heuh, Si Aldi teh gering. geuring naon sih? Torek ayeuna mah. Asli. Demi Allah, sapra gering panas. Aloskeun kitu mah nyaan. Sapra gering panas jadi torek. Aduh karunya. Dia yang panggil pisan. Cek orang kurang susulan didinya lakuan di dia tuh. Cek kurang susulannya. Cap. Tuh, kebenaran. Wah, ini orang jailan sih ya. Di. Woi, kenal mana? Nyawa HP bercicing. Lain kebenaran sih ya si Omen anjing. Wah, di mana? Itu dihareup hayang panggil jeung maneh, saya geus lila teu panggil. Oh, anjing nu coba aing teu panggil cager kitu. Oh, gering anjing. Hah? Gering naon? Torek aing bi ngomong ceceleweungan. Aslina? Aslina sapra gering panas cenah. Anjing mangkuk mah teh euy, cager keneh euy. Bisi teu percaya ayo tepungan atuh. Dia tuh. Yuk. Tuh, Oman. Oman cager. Cager di, cager. Cager kemana wae? Gane goblok tadi ngomong teh. Ongko cek si ieu budeg. Ongko mana nu budak? Kela Anjing jahil goblok. Ya, cek aing oge bah, matak gablok pamajikan teh. Anjing Malaysia pamajikan aing. Kalau matak mentok titah nyingkah jauh, jadi segala rupa oge ribut tuh mah wadah sorangan. Mata kapinyeun mau balik di ka dieu. Tuh matak keur naon kawin aya sekira. Jabaning, Orang di anjing. Jabaning sabalik ti arah Balogor anjing. Pamajikan aing ngomong kanjutna kalau deui. Pergerakan kieu pagawean teh cicing we jeung cicing cik nangan ide lah jeung konten. Ide naon atuh aing geus lieur ieu ge anjing. Asli dinya tuh ide pisan. Aing geus neangan ka mana-mana anjing geus ka luar negeri ieu teh. Sudo. Anjing tah, sare si goblok. Urang jalan tadinya. Syukur aja. Woi, sare. Ya kamu kunaon? Bon. Semua rasaan kieu itu teh pengaonnya. Menisok ngahariwangkeun kunaon? Teu kuat hayang modal. Bang, kenal bang? Oi. Ini cik pengen ke dia lah. Ya mau? Iya, orang itu kaya ieu nya. Sekolah ngumpul. Panjang-panjang. Nah, 50 berarti anjing nah, sanger wae mah. 50 wae deh. Iya. Ci 50 nya. Ci. Tuh nah 50 wae. Abang mun cicing di itu ditanya. Itu lain apa ditanya ulang. Aduh, udah, doi. Udah. Boy, halo boy. Dengerin ah boy itu. Aduh, aing aduh. Gering naon atuh sabenerna ieu teh? Tuh boy nyeri sirah boy geus seberapa poe teh boy Aduh. Lain paling satu ka dokter atuh. Heuh nyata boy mung boy euy. Kamari oge tatangga nyeri huntu euy dicabut huntuna tah. Ai mana nah habet mung atuh. Dapera ge pan batu mah nyeri huntu dicabut huntuna. Oh pan urang mah nyeri sirah. Jadi mung sieun dicabut sirah. Ulah dibawa ke rumah sakit atau aya kitu mah goblok atuh sia teh. Aing aya solusina, rek. Aing geus kudu dibawa ka mana sia tuh? Lu kieu mah anjing kalau dibawa ke rumah makan. Anjing, Ayo, lu kieu mah goblok.
bos. Linglung anjing. Jajan atuh. Lain ting kemana saya teh jauh. Kunaon mikirana maneh? Urang teh kepikiran bae euy. Oh pan aya paribasanya. Harta itu adalah titipan deh. Heeh. Cing sugan apa didinya harta orang kira-kira dititipin saja. Orang rek diteangan gitu. Asian nanyakeun ka aing atuh. Teuing atuh. Sugan aing ya. Anyakeun ka ustad nu sok ngomong harta titipannya. Ya, dan ayam kopi. Ngomongnya Bun hamnya sabager. Pan abdi teh geus kapanggih bobogohan deui jeung awewe. Ah, sok we jalani heula teh ieu. Saekeun heula we kopina mending ge ayeuna. Tumben anjing pamajikan aing bager euy. Panggilkeun kopi coba. Tapi bae ketak kanyanum. Duh, minang pisan yuk. Tara-tara kopi teh. Kumaha aya rasana? Ngeunah kopi nama ngadayan itu boy. Oh, berarti racun tikusna manjur, Juk. Si rek ngandung mah Juk. Juk mangga. Mau udah. Urang teh surat kawin teh leungit euy. Terus Cik urang rek minta solusi ka didinya heuh kira-kirana ieu mah mending nyieun surat kawin apa urang mending kawin deui nya? cek urang mah kieu maksudnya. Cik mah tah. Pan nyeun surat kawin lila. Heeh. Cek urang langsung kawin deui. Tapi heueuy urang teh kapikiran ka dinya boy euy. Heuh atuh nuhun nya urang rek balik heula heuh. Kamana rusuhan pisan apa ieu kopi cadigieun atuh. Kapan rek kawin heula urang. Jadi tulus enak rek ngorak teh. Oh, ada ge cuacanya. Adek kumaha goblok puspris. Cewek. Oh, ini kan aing. Urang teh tanyakeun heun boy ieu teh boy. Kumaha. Sugan ngadenge aya nu nyawakeun tuyul boy. Nyawakeun teh Heeh. aya mangga. Alah kabeneran pisan cik sabaraha eta sapeutingna eta hargana. Aya nu harga 600, aya nu 2 juta ngan leuwih pokona mah hasilna mangga bisa ngahasilkeun leuwih ti sakitu malahan leuwih ti 3 kali lipat. Kira-kirana eta aya nu ku ieu teh parabna nu ku badag atawa ku bakatul. Ai sia teh boga pikiran goblok. Nah kumaha kitu? Tuyul ge boga harga diri sia teh. Punten ah, bade ngeuning kajaman. Oh, mama, ayo.